al a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Ari amal teh gambaran jasad anu ngajungker, sementara ruh daripada datiahna amal teh ngancik rahasia ikhlas dina eta amal. Matapun amal teu aya ikhlasan, ibarat bangke anu ngagoler, ibarat jasad anu ngabugigang. Ari datiahna bangke dikukut bau dipasak teungeunna, nu pantes dikubur atawa dibabetkeun. Abdi kantos pangaosan ka Kuningan, daerah Baskom. Oh Bakom. Eta ai beres teh pangaosan, sasalaman kabeh jeung panitia beres. Kardus mah ditaikeun kana mobil ngan eueuh nu sasalaman kasap. Sing teh ulah ya eueuh nu mere amplop teh. Mangkaning supir bayareun, mobil meunang nginjem bayareun. Geus naik kana mobil terek api-api milu kahampangan heula sugan we kaingetan. Beres ti cai rek naik ke kana mobil, asa aya nu metol sorban ti tukang sigana mah ieu ye euy. Ai sek teh kait kana tangkal jeruk. Atuh beuki handeueuh. Ari dua poe teh aya nu nganturkeun, aduh hapunten cenah Pak Kiai hilap. Wios teh ngangeureun ari dianjuk masuk jadi mahal motor gitu. Al a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Ari amal teh gambaran jasad anu ngajungker, sementara ruh daripada datiahna amal teh ngancik rahasia ikhlas dina eta amal. Matapun amal teu aya ikhlasan, ibarat bangke anu ngagoler, ibarat jasad anu ngabugigang. Ari datiahna bangke dikukut bau dipasak teungeunna, nu pantes dikubur atawa dibabetkeun. Abdi kantos pangaosan ka Kuningan, daerah Baskom. Oh Bakom. Eta ai beres teh pangaosan, sasalaman kabeh jeung panitia beres. Kardus mah ditaikeun kana mobil ngan eueuh nu sasalaman kasap. Sing teh ulah ya eueuh nu mere amplop teh. Mangkaning supir bayareun, mobil meunang nginjem bayareun. Geus naik kana mobil terek api-api milu kahampangan heula sugan we kaingetan. Beres